warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Kumaha daramang hidup di bumi. Mudah-mudahan hidup anu nuju diajar PJJ di bumi sing aya dina kaayaan sehat walafiat. Saupami aya rerencangan urang dinten ayeuna anu nuju teu damang, hayu urang doakeun ku urang sadayana sing enggal didamangkeun. Amin. Sakaacan dikawitan hayu urang maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tema anu bade didugikeun dinten ayeuna nyaeta endahna sosobatan, indahnya persahabatan. Tujuan pembelajaran anu bade didugikeun dinten ayeuna nyaeta siswa mampu menceritakan kembali isi dongeng tentang indahnya persahabatan. Sebelum Bu Entin melanjutkan ke menceritakan atau membacakan dongeng, Bu Entin akan menyampaikan langkah-langkah dulu pembelajaran hari ini. Nanti Bu Entin akan membacakan dongeng. Kalian nanti simak dan buka buku paketnya supaya kalian bisa memahami dongeng yang dibacakan oleh Bu Entin. Kemudian nanti Bu Entin akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai isi dongeng. Setelah selesai, nanti kalian lengkapi ya. Kalau kalian bisa melengkapi kalimatnya, berarti kalian bisa memahami isi dongeng yang dibacakan oleh Bu Entin. Nah, sebelum Bu Entin menceritakan dongeng, biar belajar daringnya tetap semangat. Yo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Coba ikuti Bu Entin. Al-Ghazali, go, go, go. Al-Ghazali, win, win, win. Al-Ghazali, hebat, luar biasa, super sekali. Tepuk tangan semuanya, biar semangat ya. Nah, hari ini Bu Entin akan membacakan dongeng Fabel, yaitu dongeng tentang binatang. Bisa kalian simak, bisa kalian buka bukunya halaman 86. 87 dan 88. Yuk kita simak ya. Bu Entin akan membacakan dongeng. Judulna Munding jeung Buaya. Hiji mangsa di jero leuweung geledegan nu tacan kasaba ku jelema. Aya buaya nu meunang kacilakaan. Awakna katindihan ku tangkal kai anu rungkad waktu hujan gede peuting kamarina. Manehna ugal-ugil hayang ngalesotkeun awakna, tapi lantaran tangkal kai teh gede tur berat, batan bisa lesot kalah beuki pageuh. Tungtungna buaya teh ngalempreh bari haharegungan. Artinya, pada satu waktu di dalam hutan belantara yang belum pernah diinjak atau ditemui oleh orang, ada buaya yang sedang mendapatkan kecelakaan. Badannya tertimpa oleh pohon yang tumbang pada waktu itu hujan besar. Dia gerak-gerak ingin melepaskan badannya karena pohonnya sangat besar dan berat. Bukan lepas, malah semakin kuat. Akhirnya buaya tidak berdaya dan meringis merasa kesakitan. Lanjutkan. Ngadenge nuhu margung,
Sasatuan liana nu aya di eta leuweung nyalamperkeun ka lebah datangna sora. Tapi barang geus deukeut sarta katingali aya buaya nu katindihan kai gede, hiji ge taya nu daek ngadeuketan. Lantaran ngarasa teu sanggup nulungan. Lian ti moal kaduga nyengkatkeun kai sato-sato leuweung geus arapaleun yen buaya teh sato galak nu sok hianat ka sato liana. Artinya, mendengar yang sedang meringkis, hewan-hewan yang lainnya yang ada di hutan mendekati ke datangnya suara. Tetapi pada saat sudah dekat, terlihat ada buaya yang sedang tertimpa kayu besar. Satu juga tidak ada yang mau mendekati karena merasa tidak sanggup untuk menolong. Selain tidak mau mengangkat kayu, hewan-hewan yang lainnya sudah tahu bahwa buaya adalah hewan yang galak dan yang suka licik kepada hewan lainnya. Teu kungsi lila aya munding nu datang ka lebah dinya sarta katingali ku buaya. Ningali awak munding nu gede sarta tandukna nu kuat, buaya tuluy lungas leungis menta tulung. Artinya, tidak lama ada kerbau datang ke sekitar buaya dan terlihat oleh buaya. Melihat badan kerbau yang besar serta tanduknya yang kuat, buaya belas kasihan meminta tolong. Sakadang munding, tulungan kuring. Awak kuring nyeri pisan. Lamun teu ditulungan kuring tang tupae. Seekor kerbau, tolong saya. Badan saya sakit sekali. Kalau tidak ditolong, saya akan mati. Munding teh teu mikir panjang, niatna ngan hayang nulungan nu keur katalangsara. Tangkal kai teh tuluy dicengkatkeun ku tandukna. Tapi ka buaya teh bisa ngarayap ngalepaskeun awakna tina kai nu ditindihanana. Tapi sanggeus awakna leupas, buaya teh ujug-ujug habak ngababukeun buntutna. Sataker tanaga ka munding nu geus nulunganana. Artinya, kerbau tidak berpikir panjang, niatnya ingin menolong yang sedang kesusahan. Pohon kayu atau tangkal kayu kemudian diangkat dengan tanduknya sampai buaya bisa merayap, melepaskan badannya dari kai yang menimpanya. Tetapi setelah badannya lepas, buaya tiba-tiba memukul ekor kerbau dengan sekuat tenaga kepada kerbau yang sudah menolongnya. Munding pohara kagetna lantaran teu nyangka sacongo buuk yen buaya bakal kitu talajakna. Bari ngagiwarkeun paneunggel buaya, manehna mundur ngajauhan. Tapi buaya teh cigana geus hayang sagep-gepeun ngegel munding. Teu nolih sato-sato sejen nu tinggorowok ngelingan ti kajauhan. Manehna tuluy ngababukeun munding ku buntutna. Puguh wae munding ge teu eleh geleng sarta ngalawan. Nadah pangbabuk buaya ku tungtung tandukna anu seukeut
Tuluy eta 21 teh galungan pada embung eleh. Artinya, kerbau sangat kaget dan tidak menyangka atau tidak menduga sedikit pun bahwa buaya bakal atau perilakunya seperti itu. Sambil melepaskan pemukul buaya, dia mundur menjauhi. Tetapi buaya seperti yang sudah ingin menggigit kerbau, tidak melihat hewan-hewan yang lain berteriak mengingatkan dari kejauhan. Dia terus memukul munding atau memukul kerbau dengan ekornya. Kemudian kerbau tidak mau kalah. Dia mau melawan. Dia memukulkan kepada buaya dengan ujung tanduknya yang sangat tajam. Kemudian dua hewan itu berkelahi, kedua-duanya tidak mau kalah. Sabot buaya jeung munding keur galungan, torojol datang pecang. Sato leutik nu kawentar boga kapinteran pangpunjulna di antara kabeh sato nu aya di leuweung. Barang ningali nu keur galungan, pecang teh ngagorowok. Sakadang buaya, sakadang munding, nah kunaon aranjeun teh ngadon galungan, geus aririn. Artinya, ketika buaya dan kerbau sedang berkelahi, datanglah seekor kancil. Hewan kecil yang terkenal punya kepintaran yang paling bagus, ya. Dia tuh pintar yang paling hebat di antara semua hewan yang ada di hutan. Ketika melihat yang sedang berkelahi, kancil berteriak, seekor buaya, seekor kerbau, sedang apa kalian? Berantem. Sudah, berhenti. Ngadenge pecang ngagorowok, nuker galungan teh areureun. Tapi angger silih pelong bari taka-taki sarta tuluy ngaromong silih salahkeun. Artinya, mendengar kancil yang berteriak, yang sedang berkelahi berhenti, tetapi tetap saling melihat dan bersiap-siap sambil kemudian berbicara saling menyalahkan. Pecang teh saregep ngabandungan nu pacental-cental tepi kangarti yen buaya anu licik sarta teu hayang mulang tarima ka munding nu geus nulunganana. Sanggeus manggi akal pecang teh tuluy nyarita, cik kuring hayang nyaho kumaha tadi sakadang buaya teh katindihan kaina. Artinya, kancil mendengarkan percakapan antara buaya dan kerbau sampai dia memahami bahwa buaya itu licik serta tidak mau berterima kasih kepada kerbau yang sudah menolong. Setelah menemukan cara atau akalnya setelah berpikir, kancil kemudian bercerita, coba saya ingin tahu bagaimana sakadang buaya pada saat tertimpa oleh kayu. Buaya jeung munding narurut
tuluy baralik deui ka tempat asal kajadian sakadang munding. Artinya buaya dan kerbau nurut, patuh, kemudian kembali lagi ke tempat asal kejadian seekor kerbau. Nindihkeun deui tangkal kai kana awak buaya. Puguh atuh buaya teh gegerungan deui lantaran karasaeun deui awakna nyeri kadempet ku kai. Kitu geus antep. Hayu urang tinggalkeun, nu licik jeung teu nyaho mulang tarima kitu mah. Pecang jeung munding tuluy arindit tinggalkeun buaya, nu terus haharegungan bari teu walakaya. Awakna nyeri jeung eungap katindihan tangkal kai nu sakitu gedena. Artinya, timpahkan lagi pohon kayu ke badan buaya. Kemudian buaya meringis karena merasa kesakitan. Badannya sakit terjepit oleh kayu. Udah, biarin saja, yuk kita tinggalkan. Orang yang licik tidak tahu berterima kasih, kata si pecang atau si kancil. Kancil dan kerbau kemudian pergi meninggalkan buaya yang sedang meringis kesakitan dan tidak berdaya. Badannya sakit, tidak bisa bernapas karena tertimpa oleh pohon kai yang begitu besar. Itulah cerita dongeng tentang munding dan buaya. Mudah-mudahan Aa dan Teteh bisa memahami isi dongeng yang sudah dibacakan oleh Bu Entin. Coba ada yang tahu nggak siapa aja tokoh yang ada dalam dongeng munding dan buaya? Aku mau jawab. Ya, silahkan jawab. Ada munding, ada buaya, kemudian ada pecang. Betul. Siapa tokoh yang jahat? Tokoh yang jahat adalah buaya. Siapa tokoh yang baik? Tokoh yang baik itu adalah munding. Dan siapa tokoh yang paling cerdas? Tokoh yang paling cerdas adalah pecang. Nah, isi dari dongeng munding dan buaya ini adalah yaitu kita menolong orang yang kesusahan. Semoga Aa dan Teteh bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menolong orang-orang yang membutuhkan. Jangan seperti buaya. Udah ditolong, dia tidak mau berterima kasih. Nah, itulah materi hari ini, yaitu tentang dongeng dengan judul Munding dan Buaya. Materi untuk hari ini cukup sekian. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.